bakal mimpin yang terserapati hiji kita ayeuna pasukan diangkat dirjan dipimpin langsung kumakarna tadi ngaguru barijeng wujud di awak nutat diri terahing raksasileun lain badrak-badrakeun ngajumiring segede gunung anakna dulu ya pokok ilaha illallah masya Allah
ya orang pada ngadoa orang pada ngajinya ngaji mah ulah keluar tina diri nya ngaji rasa ngaji raga sebab ari ngaji mah ti luhur ka harna ti luar ka jero sing bagi sing tepung antara kaos jeung ngajinya da kabeh oge lamun nyekel aturan mah kabeh oge bener sabab anu cakona benernya ombak karena pantos deket pasukan Arab kita tantangan kira ulah ke perang gitu kan itu ngana duit karecet gitu iguina dan daunan loban ciritan dana loban bangsawan jeung bangsa tapi panuhun kasaderek bangsa gede kaula panginitan depela ngesan kepentingan negara jeung bangsa kaula maju ka medan tempur teh lain kabelaan
kasarakan dan cek kaulah kakang dasar muka Gunawan kesegede kumaha maneh Gunawan hayang pagi jeung Gunawan saya oleh wan hayang pagi jeung Gunawan Gusti Rama pati-pati kaula mau ge hoyong langsung kudamel kanangan salira Gusti Rama Gunawan dakta diratakan demam sewu monyet angora hauh ieu saya piraku kaula pangimitan teh memang masih kene di keluarga halang kadir jangaran kaula teh kumbahkan iya kumbahkan deh tekapino gawe arinyane sarang ngaran kaula Sugriwa Raja Kisana orang kapino gawe iya waya rahasia waya raja bakaban kaya wapayana kaula senopati agung tikisana ya panggungikeun ka Gusti Rama pati-pati kaula mau dihoyong langsung ku pandangan Gusti Rama pangartoskeun jeung aing kula disarwakeun kaula jeung lanceuk kaula kakang Dasamuka kula deuk bisa kompet daungkeun kaula jeung lanceuk kaula ini ka medan jurit datang ka medan perang teh lain kabelaan kamurkaan kadoliman kakang Dasamuka tapi kaula teh ini secara satria gesan bela bali gesan ngajadi kabelaan masyarakat jeung nagara oge bangsa arengkap kumaha sia sakali doli tetep doli jahat moal teh jiga acep na bokak-bokak sia saraha biada doli ulah bisa kompet daungkeun kaula mah pangimitan teh beresia sakali doli pangkuli we sakali jahat sia sarua sanagara satruna sageti sadara kumaha di luhurna ya ajen apal ka Gunawan Wibisana nya nyaho aya kene di dieuna aya teh bisi teu apal Gunawan Wibisana teh geus piluk jadi mitra kaula eta teh mane bisi teu apal eta teh adik kaula nu bungsu bener nu bungsu hayang pamibedakeun ka Gunawan ka dieu kitu sareol hayang pamilih kaula teh si Gunawan geus unggul teu pangisna sedang diocrah ku kakang Dasamuka diusir Cinanggi dipecat tina ka kulawarga geus sagede kumaha ayeuna si Gunawan hayang pamilih bisa sekali musuh termusuh ayeuna Gunawan bisa geus milu ka kaula pokokna saya wawanak sia teu bisa disabaran teu bisa dibawa musyawarah abang belum manyek sia bener sia dia kayaknya oga kapung aku bohe mah dan kapung kaula teu saya teu harus saja
Berarti harus rasa urang kate di hadapan kaulah salah bupati daerah dan kaulah kumbayang. Ayah monyet oren oke. Berisukan deh. Jeruk unggulan oren deh. Syahanya hargaula agara. Syah agara Senopati II. Hanggana coba-coba ulang pada aduk telur di masaka kentik sakulah belajar di bawah sakulah kolongan bercelana arung kanira kurang pengari buang waji ulah tikam tengah nira macua pindah tandingan
Sirih-sirih sumenan panting pinantingan tetep rengenep
Prabu Sugriwada sidik leutik awak kateteran dina urusan jurus PL pangarti. Abong bangsawana ahli nyata ahli media. Atuh ieu kumbakarna dirontok peungeut syukurna. Sugriwa muntang kana beteuna kalayan pananganna ngajamer cepilna kumbakar. Pananganna dikokos digrobak ku Sugriwa. Atuh ieu kumbakarna nangkara beukang taya. Sarebu kali menang peristiwa, menang ngaluarkeun caikan. Gusti Rama pati-pati kaula mau ge palaiku hoyong kudampal panangan Gusti Rama langsung. Jol Gunawan saloleh hayang pamih jeung Gunawan. Meureun
kaula sok leukeun sok resep ngadengkeun gosip sok pirajeunna ngadengkeun kagorengan batur sok resep ngadengkeun anu teu ngomongkeun batur irung sumpung beureun mata kieu ge kaula teh sok ngangseul anu teu pararungguh sok ngangseul kagorengan batur sok ngangseul kasarahan batur kampura geuning aya hukum karma teh kunawa aya lagi jeung kunawa coba-coba orang pada itu apa tiga jeung kaula Laksmana ada mundur dawana sampeyan suami urang ieu bagian kaula Gusti Rama wartos ngan sameme kaula margi hayang pangiheula Gunawan aya kene aya pabartoskeun kaula hayang panggih itu kali kaula Gunawan kali lamun geus sagede kumaha aya nasibna coba-coba sameme tepung jeung Gunawan atawa jeung lanceuk kaula coba-coba urang pada adu teluk ampar tiga oko pegang pati jeung kaula ulah ada jeung kaula hayangnya mowana teh sia teu beunang dipikanya teu beunang dicare dibokah lain sia segede kutil gitu dol Gunawan hayang pagi jeung Gunawan geus sagede kumaha
sok resep tempo pantar make lah somohon dengeureun kan hukum sakola sakabeh oge mundur tawala ulah mundur tawala basumohon bae dipentang ulah teu ditentang ku kaula siku bakar hutan pati bayar pati utaburan bayar basumohon atuh bilih kirang taranya sama abdi 3 kali ulah kumaha nyamatanya Kang Herman malam gue itu pencrong bayangkan OPH Indonesia Tetiasa katutulkeun ku panon biasa kacepetan luar biasa kumargi kumbakarna jejekean wilayah tingkang rayu Raden Laksmana teu cicing milari gunawan wibiksana ilu-ilugan bus-bus jengke bus-bus biasa janten anu disasar beuna keunang pisankan tak sapisan nah bolonya pandangan anu paling katuhu sapisan kubakarna ngacingkan ngajrak mutayapa dosa aing meureun baheula leungeun besok tarang marnah perilaku eureun sok leukeun cuka cokot kana barang bae tapi ketak da kaula teh dipikir-pikir mah tarang pirajeun andai cuka cokot komo kana kenceng macing Wah, urun kasalahan korot kaula ini bapak kaula ini aku kaula
mudah-mudahan sing jadi kiparat dosa luluhur itu Bapak Diri Aki singkat tebus kupegatan dengan kauna wahan idul kadar pulau weta wisna repungan hayang pagi jeung kunawan syaet ulah ceurik aing satria piraku itu jeung sarebu kali menang peristiwa satria jadi benar ngaluarkeun caipan ayo gerak kepung di luhur salah saking sakati akurat dan dia mungkin sanajan kokor aing sabeula lain langsung sakalikeun kana beheung memang disasar ku kaula teh beheungan namun teu daek cicing ku bakarna teh jengkean wae kalayan keuna kana tatak perih katuh wonten kurang wonten aya naon da semua ditadikeun aya amanah di bakarna teh semua amanah kumaha pare penasaran rajina semohon sareng Gusti Gunawan heula bejakeun wajahna bejakeun tepikeun supaya tepung padahal masakan kene tigas beheuna asa dewasa irung kakak kubakarna geus subuh ceulina geus kawin Gusti geus teu magopa pohon kahan hampura kakak saha ya kaula hakunawa aya bangi wah kadieu sakedeuk utek-utekan pileleyan maneh geus miheulaan ampura meureun mata kieu ge dosa kaula geus moal bisa ngeukepan deui tadina meureun sok cocorokot kenapa batur secara langsung secara teu langsung secara sadar secara teu sadar Gusti Maha Suci manganyagakeun bujang hingaleungeun kaula malah diri oge kaula teu gaduh naon-naon diri sasampirahan umur gagaduhan awak saukur sasampayan sing horek karasana butuh uleungeun di mana geus coplok leung
geus eueuh leungeun sapanjangan cing leungeun duanana sok disyukurkeun ku Kaula ka Pangeran Kangga Utuhku huntu dari mana huntu masih di mana huntu geus copot utuhku cager teh di mana awak geus repot geus kering kapunten Gusti Maha Suci rumaos Kaula tara nyukurkeun kana nikmat anu kagungan Gusti Maha Suci kunawan kumaha nangtung deuleu aing teu bisa nangtung irung sumpung ceuli rawing leungeun duanana coprok gunawan wibiksana parantos ngejar deui lompat ngarasa tetega pihake panggali tingali ingkang remaka umbakana parantos kuburuk ugerti teu mangrupa awak narain karena bantuan ya Kaula kunawa wah hayang pangeran balik deui si Gunawan padahal mah geuleuh kunaon nyewa kunaon boa meureun bisa kompet daunkeun Kaula jeung kaduliman ka Kang Dasamuka nuhun ka Kang Dasamuka asa teu diwewe ku bangsa monyet asa teu dipentang ku Laksmana Kaula teh dibuntungan teh asa ku ajeun he Dasamuka irung sumpung teh asa ku ajeun ceulik rawing teh asa ku ajeun Dasamuka nuhun Dasamuka katembus ku Kaula katurima dosa ajeun dorakaan teh parat ka Kaula teh aing teh sakieu kumaha aing nangtung kamana muntah aing gua kasih imaman dulu ingat meureun mata kain ieu meureun sok cubak-cabak kana bujur batu so eta monyet leutik itu kangen ngegel dikangen kena bawa lain jadi kene karena we kena tombong kana naon sarupa dinasti kersana Tuhan sampai anu perikatukas sasar senjata Raden Laksmana ngapolonyong sapisan oge senjata anu kadua migas kana pimpin balik kecak suku kumakan nama bolonyong tina pimpin duarana bagas sapisan siap palangkahkan duana ulu itu jangan cokornya ngesang dina tangkal jamu air nusa bulannya ngesang itiham listrik Gusti berut dosa air sok lelembangan teguhan dituju sok loba lembang menuju ke tempat maksiat sok loba sumpang simpang sok nuturkeun nepi
pikeun hawa nafsu kaula ustua suku kaula sacara cara dilengkah ampura suku ampura leungeun pileuhnya leungeun Gusti Rama para usalira kaula pati-pati mau Kurnawa hayang hakik aimanya moal laas kasumaketan kaula jika roda andek jika baliko nyerang pasukan malan ketedek digale Gulutukan hei bangsa monyet di geleng di kapal aja kayak di Jepang ya ulah harap teuing deja Gusti beri sasama deja pakir pisan boborot getiwan jiwan penting dia omset jiwan ya alah temakeun ge diterima Laksmana di kakarya model itu buka kumaha terima tahap Allah lempeng kreatif korong diu bintang kaula Wawijaya duh kaget aya naon aneh tapi nyata biasa pertangan punadi tetara meres asatukan batulah patari sarang pembakaran awal tos kaya nama tepangan heula sasama tras-trasan kasih King Gunawan semaka pihatul Gusti nah lain penakan uang rakyat pembakaran aduh asa terwasa aja panjenengan parantos teu mangrupi salira lain pinuhku getih wayah nah atuh Laksmana buka kumaha jadi sasama kukawa tentu bodoh awak maneh ya kakarangan kakarangan ada Laksmana di sekan
rakana nya duka aya naon teh ya batura patali jeung dosa pribadina beureum kubakarna ya aya bapak nyempot we depan bapak masih nempoket di teh sieun soal keluar ya bayar parung bodoh geroget teh kumbakarna teh raka salira asa dewasa oge gila pamungsungan bisi kaduhung engke margi lamun kumbakarna beki lila beki teriak getina yakin bakal masimpati tumakan yang berai takut aya panangan dua nana sampean dua nana dok punten satere kunawan sakios kaulan bayar paksakeun bari beureum ge teu nanaon tepungan heula kumbak senjata teh juga nu diajar anjeun laksana sadaya daya bae sadaya daya mikir empokkeun jiga balik kekayaan bubulutukan hati karunya leungeunna sungguhana copotuana dan teh mudah-mudahan sakira-kira geus sampeungan ka dieu saekeun pastas dengan kieu ya anu bisa keterangan di mana-mana ini tak kare kasih maka naon ka ahli maka tunggu ka acuran mata kitu ge sanes ahli keur saya makasih ya eta karena kayaknya dia wujud di waktu kata-katanya mah bersih kan tiga balik gua kudu tukar sekarang digalai monyet digalai dulu karena kuning digalai dulu bari itu dirobokan wan-wanan tapi semangat tengah tidur kena tebal-bal sanajan geus luas suku jeung leungeun masih kene loba bangsa teh anu jadi korban teh nya bagi dan pokoknya lebih dekat asa beginya dak keduluan usranya video kidul kaler kulon wetan teh asa putih karena makan ungap wan di mana wan mana nate hayang panggil heula kakak Gunawan ayam pagi miskin nasti kersanya ini bapak banyak kenalara
kabayang baheula urang ulin beberna di Pataman kaitu kadieu tara papisah tara jauh asa dikagaya ulah jeung urang panggeudehna anak dasabu dipikir-pikir bener maneh teruskeun tuturkeun Gusti Batara Rama bener kalakuan maneh teh nuturkeun ka jalma iman takwa ka jalma saleh salah maneh ini ti nagri luta ti nagara berijing tanpa tugas anjeun babakti ka manusia titising Wisnu anu nyepun pancen kaadilan pandugikeun ka Gusti Rama pati-pati kaula mati oke hoyong langsung kudampal pandangan Gusti Rama nyuhungkeun dijajah dipangnyampurnakeun kaula persaya Gusti Rama paparantos maripat pangjajah ka alam pangandeukeun ka alam kasampurnaan estuning kulit kadati ulang ka asa napak dina lapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya balik ka asa ka ajeuna datang ti ajeuna aya balik ka ajeuna Dasamuka
Dihing gimnastik kersayang ini apang bayang kenalan. Dihing gimnastik kersayang ini apang bayang kenalan. Wis kenal. Karena parantos tewala kaya pinuh awak masa pucul awak getih diciuman dirangkul ingkang ngelayi kunawas nganti kakang kumbakana wartoskeun pagijajabkeun kitu kaula sacara jiwa satria pati-pati kaula maot ge hoyong langsung ku senjata Gusti Rama ya dengar gunawan sikap jajabkeun sampurnakeun kaula Satu, dua, hampura, aduh. Ini. Jenderal Gunawan, hampura, kurang sasa, kurang jajak, kurang sampurna untuk senjata kami. Dimastika saja ngabelesurna senjata ayakana sapurna dilepaskeun sangka meter bertarara lapang pisan kana baham bakar atuh kayana masing hati itu makanin peraya di papangku para widadari di kahyangan sengit kasturi mutaya papanana nawiskeun kumbakarna aya dina pangampura Gusti Mahasa mudah-mudahan atuh barokahna ieu lalakon kumbakarna guru kabaju pirata sukmaka kurang memberkah sasadana mudah-mudahan banyak yuswana ageun barokahna gambar satu, dua, tiga sekali selamat tetap selamat syari tutup satu, dua, tutup laku tuntas lampah nyakseni wayang sawangi dosa ewan kasasi bogohim pengapa wayang salawasna kumanana tancap kaya lawan sana kurang bisa kejar kumana segitu garapan kayak haji dan proses sunatnya
putra kiri harja dua wilujeng nyatu cak pertamios